kamarana baru dapnya sinarian jempling bong kena hujan ngopi biasana ieu teh lamun geus ninyuh kopi masuk dararatang kos nguseup lauk digutuk murudul we ieu ge urang gutuk ya kok kopi sugan we araraya lah jarempling kieu ieu teh. Mantap. Kayaknya araraya ari kopi geus ditinyuh mah sok gerak. Kedeungnya dararatang pasti. Geus tinyuh kopi mah komo nempo udud mah. Udud jeung kopi tah nyanang ninyuh. Assalamualaikum. Teh sahulueun datang teh. Nu kieu patut deh. Udud Genahnya siapa? Dek dia datang ka dieu sorangan eueuh sasaha. Ninyuh weh kopi, nyadiakeun weh udud. Aya weh nu kieu patut teh. Dasar si budak dewek ngomong oge tak kitu teh tarik damang we tong we teu ngadenge sakitu aing kukulutus oge dasar budak lieur gimana. Alhamdulillah kolot mah cager. Damang kolot mah aya. Geus di mana aing mah nanya ge le nanyakeun kolot maneh geus nyaho Oh, alhamdulillah. Calager kolot mah. Aya damang kolot mah damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sira beres nih. Bogoh urang oge lieur ieu tita tadi diajakan ngawangko ngacapruk we. Urang ngajakan ngomong ka mana ngajawabna naon? Heuh gerah, atuh yuhan daek ngawangkung. Guhan lieur ari teh diajakan ngawangkong panjelema meureun si teh tiang listrik ai di dinya bieu kudek geus ditanya enak giliran ku maneh sok tanya si Ramirez tah. Mires, ai mana geus di mana? Aya motor mah di ditu. Aya motor mah pake we itu tuh. Ya cek aing oge naon deh. Maneh nanya naon, kan jawabna naon deh. Tadi oge kurang ditanya, urang nanya naon ngajawabna naon. Pan lieur. Kudu kumaha tuh ngawangkong jeung nu kieu. Siang geus di mana? Aing nanya siang geus di mana? Oh, geus di imah ngajak ka dieu. Ada ngopi ka dieu. Tuh siang Di mah imah gak bete.